Ya, ai kasalaki teh tong kitu patut neng kudu dihargai. Kituanan geuning. Atuh darudat nempo sapopoe hees jeung hees weh. Kayaknya tuh lawa korokan suku siram. Yo. Naon? Geus buru. Aduh, kayak ulah atuh. Dia nekan ngabarang jika itu tuh. Kayak ngabarang. Halang udah kudu kumaha atuh da ongko. Oh, buru naon da ongko cai ge. Cicing wae. Nah, cicing wae kumaha pan itu keur minta itu. Da ongko cai kalah. Dok kasau maneh mau. Aing mah teu ngaranna mari hees mah. Ya da ongko cai kalah kasau maneh mah teu jeruk pisan. Biasain mah paling korbukeun aya. Ya sia kalau ngurubukeun aing. Salaki aing ka mananya? Molor kitu di saung. Kamana maneh? Kamana rono kemana-mana lelempangan. Pan mama teh neangan bapak maneh ngempuan teu. Orang mah teu panggil bapak. Geus ulin ti mana maneh teh? Langsung di lantai Batman. Sing bener atuh ditanya ku kala teh. Mau urang we atuh ka jonggo ke langit aing mamun aya minta duit heula tuh. Duit tawah teu boga. Budak teh duit deh nyawa bapak nage nganggur. Tuh nya ada heueuh keur hees. Udah atuh sia teh hees wae. Aing mana cai naon atuh? Hah hees wae tengah poe kieu. Ya pan aing teh keur nungguan sawah. Usaha tuh ka ditu, nungguan sawah. Apa aing teh ditakuan tur ya tah nungguan sawah tadi sawah teh. nungguan maneh. Tadi kan nungguan sawah wing mah. Ini ganggu bae ongko. Tempo ya geus bulana Aisyah kikitonan wae. Ya. Nah, teka ciri aing teh keur usaha ieu teh. Usaha teh kudu neangan duit lain kikitonan wae. Pan ieu teh keur neangan duit wing ge ieu teh. Gak sih gindit mini rujit aing mah neuleuna ge neangan duit tuh ka ditu. Ongko ca aing ge buku majikan teh ngarujitkeun. Ngarujitkeun hayangnya naungkul. Aing mah goblok pamajikan rujit. Teu goblok pamajikan da aing teh butuh euy. Loh. Cek lah pepelakan orang teh teh. Aduh. Neng, nuju naon? Nuju hamil kitu di dieu nyalira geuning. Kat tempona keur naon? Nah geuning ditaros teh kitu neng mah. Ya ikat tinggalina menuju calik. Tapi pan atuh sing leres nembalanana teh, neng. Kudu kumaha? Nuju ngantos sanaon atuh sok yeuna di dieu nuju naon? Hiji calik. Ti tadi. Kamari Nah atuh nyalira bae. kudu jeung saha tuh? Jeung salaki atuh pana teker-kereuna. Eueuh salakina ge. Eueuh. Aya ae ka mana? Ate rek nempo pepelakan ka ditu ngan pas ngaliwat teh nempo si Neng ulang kuduna mah keur hamil kieu mah cicing di imah lain bet ayeuna kalah cicing di dieu naonan Pan aing geus nyusulan salaki ka dieu. Ayeuna ka mana salakina? Nyao indit. Ye aya ka salaki teh tong kitu patut Neng kudu dihargai. Kituanan geuning. Atuh darudat nempo sapopoe hees jeung hees weh. Adatna meureun mana kitu ge tunduheun. Heeh kan ai waktu hees mah aya deui peuting. Peuting mah pan meureun beda deui sarena kaganggu wae nempo si Neng. Lah eta mah.
kebluk we lalakina. Eta pan geus kitu deui kan kamari teh ka anyar keneh ge budak teh geus gede lain. Heeh. Ayeuna geus der deui, gede ge can gede pisan. Berarti kan enggak penting yeuna. Heuh da maksa wae itu na kudu kumaha. Keun wae neng maksa mah mana kitu ge berarti si neng teh kapake. Coba lamun teu kapake da moal bet menta moal bet maksa. Meuli di luar, jajan di luar kudu bunga lamun salah kitu teh maneh teh. Heuh rudat pan kudu hayu we mandi. Kas diuk ke dia. Ek curhat. Sok, curhat naon serangan. Ya, uing teh rudat salah kita nganggur wae. Mana kitu ge neng? Keur hese pagawean lain ku hayang-hayang teh nganggur salah kita meureun. Ih, ulah neng atuh cimoy wae, pan tiba lagi wau. Iya heueuh geus wau nama. Kan manehna geus kawin mah jadi kudu aya batas meureun aing teh. Bisa ulah ngabahas eta keur rujit urang mah. Tarujit we hayu baheula rek kawin teh nyebutkeun rujit sateka aing teh. Yang geus aya nama beres solusina kudu kumaha. Solusi hiji-hiji nama maneh ayeuna tarimakeun salaki betan kitu. Daya kumaha deui da maneh mah tiba ku aing pan geus dibejaan tong kakawin cimoy salaki maneh pancan gawe. Nah, kalah ceramah, rek ceramah mah tuh di masjid ke ditu. Ceramah mah di mana we cimoy sia teh. Di dieu ge geus puguh ceramah maneh teh ku aing teh dibejaan. Abong tiba heula otak maneh mah heuras. Leuheung lamun nu heuras nu salaki maneh kapake. Aya mah otak maneh meni heuras Urang we atuh. Heuh aing mah tong hayang hayu cicing di luhur mah teh. Oh iya yang cicing di luhur, sekali-kali mah cicing di handap. Leuwih ngareuna mah cicingna di tengah, cete nu tengah-tengah mah ngeunah. Geus moe aing maek indit teh lah, rucit tak kadeta kerono. Indit mun balik ka ditu tuh ka imah. Yap. Tapi heueuhnya bener oge, kan sakala tuh aing teh buru-buru kawin. Tah kitu cek aing ge budak ayeuna mah diheulakeun teh. Nojos we jeung nojos teu mikirkeun ge ka hareupna jiga kumaha. Astagfirullahaladzim sia kutu kupret. Pergawe naon di dia maneh? Aing teh keur pusing teu kadeuleuk beungeut aing keur kieu. Geus pugus ya mah pusing jeung pusing wae. Hirup teh. Yo aing tadi panggil jeung pamajikan maneh. Aduh ari nyanggerang ngobrolna deuh pengaruhna aing kudu we tangga. Tuh sok atuh dieu kula di dia aing lamun teu karunya mah aing teh daya kaperluan teh ka ditu tuh. Cicing Pelakan aing. Cicing atuh di deng ya aing embung ngadengkeun aing curhat. Lain embung kutu kupret Aisyah aya naon sih sok ngomong ka aing. Yo, aing teh heuna kurang kumaha nya. Baheula teh ngomong aing heueuh ka si Neng teh. Pan aing teh geus ngomong, aing macan gawe, teh aing teh heueuh bebenangan geus sok ursa aya-aya. Nah aing kapan geus tiba geus ngomong, nah tadi ngadalah ka dapur yang duit aing kudu kumaha usaha geus aing teh. Tah, kutu kupret. Cek aing ge tiba heula kumaha? Sia teh tong rusuh-rusuh hayang ngasupkeun eta pedang kana liang. Tidak aing mah terurusuhan launan. Lain masalah eta na tuh sia teh kutu kupret dengekeun ye. Lamun omongan aing teh sok bener, ayeuna maneh pusing. Pusingna naon? Pamajikan keur-keureuneung, budak sia geus gede anu kahiji. Atuh matak naon sia teh dijaga mun tong ayeuna mah kakarage budak acan ge gede pisan geus keur-keureuneung deui geus bulanna na kumaha sia. Yeuh, da lain aing tuh eta mah teu sangaja. Lain sia. Aing teh kalepasan jurig mah ada kumaha tuh da. Lain kalepasan jurig jadi sia mah ye buku aing dibaca rumah tangga teh nu digunakeun teh nafsu sia mah. Jadi lain erek mawadah sakinah warohmah lain maneh mah. Yeuh, aing neh teh kalaka ceramah itu mah ka aing ih. Ceramah mah teu kudu di masjid wae kudu kupret. Ayeuna ge aing nyeramahan sia teh geus hiji ibadah. Jeh, aing teh manta ngomong ka maneh teh aing teh minta solusi ka sorangan teh. Nah, instrumen turak panto sia ih baheula. Ya kutu kupret pan aing eta teh mere solusi ka sia solusi nama ayeuna maneh teh kudu sabar kudu tarimakeun kumaha kaayaan pamajikan siapa ngacacang we ka sia nya. Pedah naon ku alatan siana teu daek gawe. Iya, aing teh geus ngomong tadi teh aing teh keur gawe keur nungguan pare cek aing teh. Jadi takwa entur nah kumaha aing.
atuh cik neangan pagawean anu leuwih bisa mencukupi kana kebutuhan sia teh budak teh geus erek 2 aja ayeuna keur-keurna 8 bulan geus keur bulanan erek kumaha emane erek ngalairkeun eta Ai kadina mah aing ge kepikiran heueuh ai heuh da teu cukup kapikiran atuh sia teh kudu kupret atur aing kumaha tuh dah meureun apal maneh aing teh kumaha heuh pan aing apal tiba heula maneh teh pagawean molor jeung molor hardolin sia teh dahar modal ulin ti kolot ayeuna menta ka kolot biaya erek kawin kamari geus dikawinkeun geus kawinna teh angger sia mah hardolin erek ti mana jang sepopoena sia mah gering tah batu ali we digedean cai aing leung mun batu alina teh batak ngahasilkeun jual tah batu ali nya da kudu kumaha atuh Deng deng sik indit nyangan gawe sia mah teh sia tuh pamajikan aing kudu kupret cai aing geuna sia ka mana ayeuna gue sih emang ngecedok gue di dia tuh tak jadi tunggul aing mah lo kena pagawean jika aing atuh ya pagawean boga pamajikan awah dai atuh minta gawe aing ngagawekeun jalma model sia mah tuh da kalah perusahaan aing tuh nya cek aing ge wah semangat nolo dina cahayana ge dina mata pagawean molor temen buluk gitu anjing kutu kupret sia ciki coba tuh tah mantap aing balik heula lah woi cerug pisan anjing Emang Jiwang tas di mana? ampun teuing ieu budak si ciki coba ya kutu kupret masih teh di angiran-angiran acan ku bapak maneh Bae, emang salah gitu. lain masalah ku masalah cik atuh anjing mun jiga jalma gelok ieu cukuran atuh sing rapi anjir teuing Emang Jiwang kalah ngelek atuh. nah sia teu kaurus ku bapak maneh Ya kaurus lang dibere dahar, bareng nginum. tuh bapak maneh ke dieu teh keur hulang-hulang centuh juga tunggu Nya gitu. oh tuh udah lagi ke ditu Belah mana? oh itu di ditu indung maneh cak aing mah ieu tungguan keur-keureuna jeung adi maneh teh geus tare borojol nah cak kawieu ngalada ukieu juga bapak maneh geuning Urang we atuh hirup-hirup urang. Kuring ka mana ge? Teu juga si ciki cubana ieu mah heuh itu tungguan indung maneh tuh Nya tuh lah. rumpak we bapak maneh mah jeung ditu ampun ting tuh bapak na teu anakna sarua diglugna teh tah kitu rumah tangga si ciki coba teu ngecengekeun kana pepatah kolot teh kitu tah ripuh ayeuna teh pan Aisyah tas teh mana ngaladog we Yang penting kene ngaladog lah daripada di imah cicing wae rudat aing mah dicarekan bae. atuh dah sia mah itu dicarekan kumaha tuh dah indung keur-keurna itu kan tinggal idang pisan sia Nah bapak ge ngaladog wae aing menurutan bapak. iya balik ka ditu tuh tungguan indung maneh Ngusir kitu mah beli hantu. balik itu aing mah ya anak teh meni persis fotokopian aing pisan euy ngecereum nya bader ampun Aduh ieu teh jadi beudeg teh modal gitu. Aduh ieu teh kamananya si Bagong teh nya. Aduh. Kok naon aing mana? Bapak maneh ka mana? Dari mana di itu tuh? Buru mama yang ngalahirkeun ieu. Nah kalau hulang-hulang gitu maneh teh yang buru bapak maneh ieu. Semulus. Ya nyatu lawak korokan suku sirem. Ongkoh ieu teh akibatnya dipariksa. Aduh. anjir Ya. gua cedokat pakai kayak naon Itu mama. naon Ngelahirkan gawat. wah da ongkos aing ge Kuat. gampang aing ge aing maneh teh kunaon atuh Ngalahirkeun. hah Aduh geus teu kuat ieu mulus. siapa jadi beteng bener tuh yang modal Korokan aing teh Bagong. korokan di saung Di mana tuh? di mananya udah kumaha tuh ya Naon.
geus mulu ya geus Aduh, kayak atuh. Dia dengan maberang jika ditutup. Kayak maberang. Udah kudu kumaha tuh daong kok. Oh, buruan daong kok cai. Cicing wae. Nah, cicing wae kumaha apa itu kermita itu? Daong kok cai kalah. Lo ka saung maneh mau gawe pisan. Pan aing teh nyusulan sih aku nyuk. Iya, aing untuk kudu disusulan, tadi disusulan ke balik. Aduh, kudu kumaha aing atunya euy. Bingung dong kok budak mun teuing deui. Sarekeun tadi nya tah. Aduh. Aing mah teh ngaranna beres mah. Ya daong kok cai kalah ka saung maneh mah tuh jerep pisan. Aduh. Aing mah. Oh. Alah. Geus aing mah ku aing kerumuntun haye. Ya isia kalau ngurubuk aing. Atuh naon? Aduh, ya geus teu kuat. Aduh. Aduh. Ah. Aduh, ya bae porojoli di. Atuh sok-sok buat ya. Atuh montong gitu doh. Sok hes ngaheujeun. Tenang aing mah ahli yeuh. Sok buat ngaheujeun. Atuh sia mah jeung mah bodoh eta mah. Aduh. Ini ngaheujeun ka bener Siapa atuh. ngomong wae? Atuh da ieu mah ngaheujeun jeung nu tersetruk. Ngeueuh atuh teh ngaheujeun. Ah.